kenalkan Abi Agnia Putri Nandita, Abi Sofina, Abi Zahra, Abi Muhammad Citra. Dia orang teh keris cangkuy. Ya kedar-dahar yuk. Ya dia tuh. Jarang kedar. Kalapar aja. Sini ada Sofina juga. Udah gak sabar mau makan juga. Di sini ada juga yang gitulah malu-malu. Tuh di sini. Ya pokoknya anggap aja masih Sunda. Tampang nanti bisa ditampang. Jadi surabi teh terbuat dari adonan lah pokoknya mah. Jadi terus ininya pakai gula bareng cobain kan enak dicoba. Enak pisan. Bade nyobian seblak. Tah seblak teh macem-macem nak. Misalnya seblak ceker, seblak kerupuk, seblak naon we lah banyak. Sok ayeuna rek nyobian heula. Coba dulu. Nah, aya makaroni jeung kerupuk. Ngeunah pisan. Bandros Keboy. Tah ayeuna Abdi Agnia bade ngenalkeun salah sahiji kadaharan ti Sunda nyaeta bandros. Bandros ieu dijieunna tina tepung beas, santen, gula bodas, jeung daun suji. Tah di luhurna ieu teh, di luhurna bandros diawurkeun gula bodas, jadi rasana teh amis. Ayeuna urang cobian heula. Geus tangtu rasana teh amis. Ayeuna bade nyobian salah sahiji kuliner atau kadaharan di Bandung nyaeta pecubi. Pecubi teh ti adonan anu amis gitu. Rasa ini susah banget ya. Ih, malah ngebalik mulu. Jadi nih rupanya gini. Ini teh rasa original. Jadi kita makan naon jeung kita make varian naon. Oke, aku cobain.
arurang teh ayeuna tempatna di Taman Lansia. Nu biasana orang mana sih? Urang Bandung teh sok nongkrong di dieu sabari jajan cemilan-cemilan nu jiga arurang tadi Review. no. Review. Ya gitulah ya. Mantap. Nah, jadi sanggeus arurang ngajelaskeun tentang kadaharan siga nu Kadaharan Sunda misalnya Surabi, bandros seblak nu kadar itu ya kue cubit. Arurang bakal ngajelaskeun asal asal usul usulna Iya. kadaharan eta teh filosofina lah. ya nu kahiji Surabi. Surabi teh di bahasa Sunda teh kan ya disebut nate kan Surabi, tapi biasa nama orang-orang nu di luar orang Sunda mah biasanya nyebutnya Serabi. Tah orang Sunda mah nyebutnya Surabinya. Tah dina bahasa Sunda Surabi teh sura artina teh gede jeung jadi Surabi teh disajikeun teh pas di hari-hari gede hungkul jiga Ya, Idul Fitri acara-acara juga Idul Fitri, Idul Adha gitulah hari-hari nu gede di Sunda teh. Nah, menurut kamus mah Surabi teh artina teh naonnya bentukna teh buleut jeung aya pori-porina gitu loh. Jadi dina kamus mah gitu. Tah, Surabi ieu teh biasana dicampur jeung kinca teh tina gula beureum jeung cipati. Ya. Anu kadua, arurang bakal ngejelaskeun bandros. naon eta bandrosnya. Kahiji. Jadi bandros teh makanan daerah di Jawa Barat. Nah, jelas lah pokoknya eta. Bandros teh dijieunna tina campuran tepung beas, kelapa parut, daun suji jeung santan. Nah, kue nya makanan kadaharan ieu teh biasana disajikeun teh jeung taburan Gula bodasnya. ya, gula bodas. Terus bentuknya teh mirip naon ya? Kue pukis gitu lah. Isi Mohon. ya eta teh sabab dicetak ku aya cetakanna kitu dijaga teh make cetakan gitu lah. Jadi bentuknya teh pernah di terus biasanya disajikan teh banyak pakai tungku. Iya. Loba ngajejer gitu ya. Terus Bandros mah. disajikan teh biasanya misalnya make cai teh atau kopi gitulah. Geus kitu teh bandros biasana teh loba rasana ya. Mun dijual di Mun sekarang mah ayeuna mah topping-toppingna tuh beda-beda ya. Aya Tiga maca, coklat, gitu. ya. Nu katilu nyaeta aya kue cubit. Nah, kue cubit ieu teh asal usulna teh jadi teh aya adonan anu dipanaskeun. Geus dipanaskeun teh kan arurang teh nya panas ya teu bisa dicepeng aya teu bisa dicepeng. Geus kitu teh dicubit ku penjepit ku pacapit nya dikieu-kieu. dicapit gitu. Nah, matakna ngaranna teh kue cubit. Nah, kue cubit teh dijieunna tina adonan tarigu, gula, jeung iya make topping rasa-rasa gitu. Biasana aya toppingna. Di tahun 2014-an mulai aya topping teh. Tah, geus kitu kue cubit ieu teh biasana teh disajikeun pas urang teh hoyong nyemil-nyemil gitu. Oh, jadi ngopikeun ngopi Iya, lah gitu, ngopi. Ya. Anu kaopat nyaeta aya seblak. Nah, seblak teh naonnya biasana ayeuna weh loba seblak misalna. iya loba nu resep gitu lah Loba ayeuna nu seblak. resep teh. Sabab orang Sunda mah biasana resep ladanya jadi Iya, dicengekanna teh lobanya ya seblak teh kan diresep. ciri khasna teh make cengek gitu kan, pedes gitu. Ada
Terus seblak teh bahan-bahanna dijana tina biasana mah sok aya kerupuk, cengek, kencur, bawang berem, bawang bodas, gula jeung garam. Terus eta teh biasana aya oge misalnya bumbu mulai ditambahkeun naon lah. Misalnya aya seblak aya macam-macamna, seblak makaroni, seblak lain-lain. Ditambah ceker jeung tulang biasana loba nu resep gitu ya. Enak misalnya aya budak sekolahan juga arurang gitu. Sok jajan mun hoyong nyemil jajan seblak gitunya sabari lada enak Soalnya kitnya. biasanya dikemas lagi macem-macem, misalnya di plastik, di cup, naon lah loba. Terus biasana seblak teh sok siga aya cairan gitu, cai Ya, nu lada, kuah nu kayak lada kuah na gitu. sabab jadi seger gitu ya mun ngadahar seblak Mun teh. resep lada mah pasti resep eta teh. Ya. Jadi, orang sadaya kudu ngajaga sareng ngalestarikan budaya Sunda. Kusabab budaya Sunda teh warisan ti nenek moyang orang sadaya. Kabudayaan Sunda teh teu dilestarikan, kabudayaan Sunda teh bakal punah.